pantai karupa teh ngir ibarat urang diri urang ari nu disebat seuneu teh amarah urang saupamina urang teteh nyeungit ieu harupat hartosna eta kedah tiasa ngumpulkeun tiasa ngalapar eta amarah mangga teteh bisa ngahurungkeun perang dari pangkaskeun tiasa teh teteh sareng apa yogi kauningan ari harupat teh saupamina kaseuneu hartosna di salah sahiji aya amarah ku teteh kare dugikeun ka pareum di dieu teteh sareng apa yogi kauningan saupamina harupat teh aya seuneuan tantosna aya amarah anu ngabebelah tantosna aya hiji kabendung hiji kaambang saupamina teteh atanapi aa dina rumah tangga ngagaduhan amarah ngagaduhan hiji kabendung tantosna saal sareng teteh kedah mareuman teu sawios apa oge tah saupamina ieu pun aya seuneu salah sawiosna kedah mareuman teh mangga teteh cepet handapna tiasa rada anggangan heula ya di dieu aya kendi eta lebatna aya cai hartosna saupamina teteh atanapi aa ngagaduhan amarah sapertos seuneu harupat teteh atanapi aa kedah salah sawiosna kedah mareuman nah eta mabere teteh atanapi aa kedah emut ayeuna mah urang teh parantos rumah tangga parantos sabumi parantos sakasur sadapur sasumur begituna mangga aa lebetkeun kana kendi tanggengeun heula ya tanggengeun lebetkeun sing jeroan nah ayeuna santak cabut heula tos teu aya tos tiis cepet tiis nah hartosna saupamina kitu berarti teteh atanapi aa gaduh amarah urang teh kedah miceun amarah teh tah ayeuna supados ieu amarah bebedo urang teu aya piteskeun ku aa sareng teteh sok mangga tiasa dicepet sapertos ieu dina etangan katilu piteskeun sabuat tenaga 1 2 3 nah piteskeun dugikeun kata aya ayeuna tos pites eta amarah teh alungkeun katukang tapi pilih ke ditu aa payun ka paling ditu ka payun ka ditu sareng teteh sareng aa oge ayeuna alungkeun eta harupat ka palihandap biasanya katukang 1 2 3 lung tah naha kedah dialungkeun kedah dipiceun kumaha supados urang teh teu aya deui amarah dina rumah tangga mangga lajeng teteh aya rincak elekan ayeuna tiasa papayun-payun jadi rada dijarakan sareng teteh nah di dieu aya elekan ari anu disebat elekan teh saur nama ieu teh salah sawios ciri keperkasaan pamegat saurna teh saupamina ieu elekan tiasa pupus dina hiji tarikan berarti teh kuat teh saya tanagina boh dina tanagina dina milikna oge dina rezekina begituna mangga tiasa dibuka sareng kaos kakina oge sakat tenang dipalih dieu nya terangkeun mohon tumit siapnya tim dokumentasi siap dina etangan kakilu keun eta elekan dugikeun ka bebeus siapnya hiji mangga siap-siap 2 3 ya emrah heula atuh panumpang anten urang ieu hartosna ieu elekan teh tiasa nepikeun ka geprek hartosna teh berarti jalmi anu agung milih anu tiasa teh ngabayuan teh dugikeun ka akhirna dugikeun ka sepuh dugikeun ka aduh
dipepeskeun. Kumaha cara mepeskeun anak saupamina abdi nyebat hiji kedah kaluhur pami dua di tengah-tengah tapi digeol tilu ka handap opat geprek langsung bes handap hartos orang cobian heula hiji kaluhur atuh fokus dua digeol-geol asik digeol-geol hiji kamana hiji kamana tilu di mana hiji deui dua deui geol ya hiji dua tilu opat geprek kabencar kamana-mana geuninganna hawa tos abi maka kedena dugikeun ka kieu muhun teteh cobi cepengan ke teteh toong aa tinggal itu karena ieu kan aja kata wis saha ieu teh saha cik bojo teteh ari ieu saha bulan suami sareng bojo sebenarnya pamengga teteh sareng aa pada pas sebat-sebat naon aa ka teteh bade nyebat saha neng ari aduh neng sareng aa aja saya tak teteh ieu kendi kayaknya kami ku urang katinggal si aana berarti teh bakalana kita sareng aa teh ari nu aa saged ieu teh kendina atuh pirakul saged kieu nya ya begitu biasa dicepengan ku teteh sareng aa silih cepengan urang dokumentasikeun heula kapan nu ditu ya silih ranggem atuh pananganna da terus